Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca derasan urang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu saniyatu ari sifat nomor kadua al-wajibatu anu wajib li rusuli ka pirang-pirang rasul alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholat wari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Al-amanatu eta sifat amanah ai ismatuhum tegasna karaksana rasul minal wuqu'i tina tumiba bi muharramin dina migawe anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun zahiron dina dohirna wa batinan sareng dina batinna bisyukori dina waktu leutik wal kibari sareng waktu gede wa dalilu sareng ari dalil ala subutil amanati kana tetepna sifat amanah lahum di para rasul alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Annahu meta sayaktosna rusul lau khonu eta lamun khianat itu rusul birtika bi muharramin ku migawe anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun lakunna tangtu aya urang sadayana makmurina eta diparentah urang sadayana bimit lima kana saumpamana perkara yaf'alunahu anu migawe itu rusul kana emak li annallaha karena sayaktosna Allah amarona eta marentah Allah ka urang sadayana bi itbaihim kana turut ka para rasul. Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala bihaqqin nabiyina di hakna Gusti urang bihaqqin nabiyina di hak nabi urang sadayana wattaba'uhu la'allakum tahtadun wattaba'uhu sareng kudu turut aranjeun kabeh ka nabi la'allakum supaya aya aranjeun kabeh tahtaduna eta anu meunang pituduh aranjeun kabeh wala yasihu sareng henteu sah naon anu maro yen diparentah urang sadayana bi muharramin kana migawe anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun li annallaha karena sayaktosna Gusti Allah la ya'muru eta henteu marentah Allah bil fahsya'i kana kagorengan pata'ayyana mangka narima tangtu naon annahum sayaktosna rasul la yaf'aluna eta henteu migawe itu rusul illa ta'ata kecuali kana taat imma wajibatun boh anu wajib au mandubatun atawa anu sunat fa'aluhu mangka ari pirang-pirang pada melan rasul dairatun eta anu muter bainal wajibi di antara anu wajib wal mandubi sareng anu sunat wala yadkhuluha sareng teu asup kana itu af'al naon al mubahu perkara anu dimeunangkeun liannahum karena sayaktosna rasul idza fa'aluhu eta di mana-mana migawe itu rusul kana mubah yakunu mangka jadi itu fa'lu teh libayanil jawazi eta pikeun penjelasan weunang wa tasyri'i sareng nyebarkeun syariat wahwa sareng ari itu fa'lu imma wajibun boh eta anu wajib au mandubun atawa anu sunat wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahum ka para rasul alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan naon al amanatu sifat amanat istahala mangka mustahil alaihim ka para rasul naon al khiyanatu sifat khiyanat bipa'li muharramin kalawan migawe anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun as-sifatus salisatu wallahu a'lam bissawab.